Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta pun Sinta Puspitasari, NIM 1805301, kelas 3C, baris mintonkeun seren tampi wilujeng nyakseni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu tos mamparing kanikmatan ka urang sadayana dugi ka tiasa paamprok jonghok patepung rarai dina ieu acara kalayan sehat walafiat. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia ngocor ngagolontor ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tug dugi ka urang umatna di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina ieu waktu simkuring salaku wawakil ti keluarga Bapak Usep sareng rombongan jauh di Jugjug anggang di Teang ti Tasikmalaya dongkap ka ieu wewengkon gaduh pamaksadan hoyong nyambung tali silaturahmi. Lian ti eta kuring kantos nguping ti sepuhna panganten pameget lamun putrana anu wastana Cep Gilang tos pateuteup patukeur tineung palemek pacantel hate sareng Neng Haipa. Jauh teu burung cunduk anggang elat datang maksad sejak kumawantun kumawani paruruneun tuang putra bade disuhunkeun supados sayogi janten pibatureun umah-umahan pun anak. Kiwari simkuring seja nyanggakeun calon panganten pameget Cep Gilang ti luhur sausap rambut ti handap sausap dampal mangga ngahaturkeun sapuratina. Mugia wargi sadaya utamina Ibu Rama Neng Haipa aya dina ridho manahung ngigalih kersa ampih kana calon rupi pamaksadana, khususna kanggo nikahkeun para putra urang sadaya sakantenan mugia kersa nampi cacandakan sanaos saayana, mugia kersa nampina. Mung sakitu anu kapihatur hapunten bilih aya kecap anu kirang marnah di simkuring sareng rombongan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayu urang sanggakeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos mamparing kanikmatan ka urang sadayana. Teu hilap sholawat sinareng salam mugia ngocor ngagolontor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka keluargana, ka para sahabatna, tug dugi ka urang salaku umatna dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Sadaya wargi anu aya dina ieu waktos khususna ka sepuh calon panganten pameget anu kusimkuring dipikah hormat. Alhamdulillah parantos kauningat tur kadangu oge ku sadaya pamaksatan ti calon panganten pameget sacara eces tur jentreng. Simkuring asmana calon panganten istri sareng kulawargina sataacana ngahaturkeun wilujeng sumping kasadayana. Wilujeng patepung laung, paamprok jonghok, patepang rarai, nyanggakeun pangbagea kasadayana. Hapunten anu kasuhun bilih aya anu lepat tur kakirangan. Naon rupi anu tadi didukikeun ku sesepuh calon panganten pameget, simkuring nyakseni kalayan kahartos pisan pamaksadana. Saur paripaos anu sok didugikeun kidalang mah bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri, estuning disuhun dina embun-embunan, ditampi sagala rupina. Sami pisan ti simkuring oge bilih aya catur anu teu kaukur, aya pasalia basa anu teu kahaja, pangnyuhunkeun panghapuntenkeun ti wargi sadayana. Mugia Allah Subhanahu wa taala salawasna ngahapunten urang sadayana. Amin ya rabbal alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.